Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng anu mana Mang Jaya nuju ngaca carios nyambung nu judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS. Para mitra ayeuna nincak bagian ka-40 para wargi. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-38, ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ka-40 kitu. Paribasa dina basa Sunda para mitra niasa kiamat ini. Niasa kiamat maksud jeung tujuanana nyaeta nya para mitra sadaya mendak kasedih we. Mendak pusing, mendak sedih anu sesah pikeun mecahkeunana gitu. Sesah pikeun mecahkeunana kitu para mitra. Janten mendak sesah anu susah pisan gitu. Meniasa kiamat cenah para mitra kitu nya. Maka atuh dongeng nu judulna nyaeta gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-40 urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-40. Para wargi sadaya dongeng parantos dugi kanalika pasuganda mundu tulung ka Mang Ibro. Kitu para warginya. Samalih Mang Ibro parantos ngadamel tarekah pikeun ngusir jurig nu nyiliwuri setan nu minarupa di eta patempatan. Kumaha tresna dongeng para wargi mangga urang teraskeun atuh harita rengse para wargi atuh Mang Ibro harita ngopi. Delila ti sabada ngopi Mang Ibro tumanya deui pokona mah ka pasuganda jeung ka Ibu Caci. Dupi sepuh Aden atana pi sepuh Nyimas. Nalika ngarantunkeun teh henteu aya kakantunanana sumuhun. Nu dimaksad teh kakantunan teh naha anu mangrupikeun barang, naha artos barang atanapi barang pusaka. Jalaran sok aya hiji sepuh boh ibu boh rama ngantunkeun titinggalna. Bili aya titinggalna nu mangrupikeun parabot pusaka, lajeng teu diurus-urus ku Aden manawi kitu oge. Ari kakantuna nu mangrupikeun barang perhiasan mah tanapi artos, sareng parabot pusaka mah teu aya mang. Kajabi ieu we cincin batu pirus pamasihan tipun bapa nuju jumeneng kene. Ceuk pasuganda bari ngalaan ali batu pirus kalawan ditunda dina meja. Wah, eta mah sanes kasebat parabot Aden. Sareng moal naon-naon jalaran lepen batu pirus. Atos we angge deui, ceuk Mang Ibro atuh pasuganda make deui ali batu pirus. Heuleut setengah jam ti sabada ngopi Mang Ibro pokna deui. Aden, mang teh sanes teu sono, sanes teu betah. Kumargi parantos sonten bade unyuk permios bae. Kalayan ulah kirang-kirang ngahapunten ku mang direrepot sadayana. Mang Ibro pamitan bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka pasuganda. Engke mang tuang heula sawios da siang kene. Sok atuat geura sadiakeun ka ditu ieu mang sina tuang heula. Aduh sawios neneng ucu. Ulah ngarepotkeun sanes nampik pangasih. Neme tos ngaleueut punten atuh ulah janten benu. Mang Ibro teu daekeun di titah dahar heula. Malah gancang ngorejat. Sawios sakedik atuh mang. Nuhun Nyimas nuhun pangasih mah ditampi keun sanes tamu ieu. Ase punten atunya ku abah direrepot. Mang Ibro nyolongkrong sasalaman ka Den Joni. Sami-sami abah abdi ge kedah dihapunten tos ngarepotkeun ka sepuh. Tema Den Joni bari ngeupulan duit kana dampaleungeun Mang Ibro. Assalamualaikum. Mang Ibro uluk salam heula bari kaluar. Atuh pasuganda jeung Ibu Cacih naremalan. Jerut Mang Ibro turun tuluy ngaleos kalawan dijajabkeun ku Den Joni saseret jalan. Harita Den Joni cacarita ka Mang Ibro. Eta mah kitu atuh abah mugi nyuhunkeun teras dipang narekahankeun.
Supados eta makhluk teu aya di rorompok jalan hawatos kapun bojo sareng kapun biang. Insyaallah duka enjing duka pageto abdi bade ngadeheus, ceuk Den Joni. Teu sirikna ipat-ipatan ka Mang Ibro, sabab hate tetep ngarasa sieun diganggu ku dua makhluk berat nama sieun dikaniaya. Hatur nuhun sateu acana ge Aden. Aduh, bade rurumpaheun ka Mang Aden teh mangga atuh. Aden dikot mangga diantos ku Mang. Mang atuh dikandut linggih. Mangga Mang wilujeng angkat, tema Den Joni geus kitu Mamang Ibro kebat balik. Kitu deui Den Joni balik ka imah tuluy kebat asup ka kamar. Teu lila kaluar deui ti kamar terus kacai bebersih. Sabab geus burit ampir manjing kawanci magrib. Peutingna Pasuganda jeung Ibu Cacih pamajikanana ngarobro di patengahan. Sedeng nu dipake bahan obrolan lintang nyaritakeun perkara caritaan anu nitis ka Abah Dukun. Nyaeta ka Mang Ibro nyebutkeun rek dicaritakeun kitu. Nyakeur Pasuganda jeung pamajikanana teu weleh jadi tanda tanya. Naon jeung kasaha kudu dicaritakeunana. Sabab nu nitis ka Abah Dukun henteu nyaritakeun kudu dicaritakeun ka saha-sahana. Ku dasar kitu para mitra, atuh eta jadi tanda tanya. Dina batin Pasuganda anak kitu mah deui Marwati pamajikanna Den Joni tumanya. Sumuh naon atuh nya Kang nu kedah disaurkeun ku nu nitis ka Abah Dukun teh? Sareng kedah disaurkeun ka saha? Hanya kaleh harita teu aya nu naroskeun pisan ka nu nitis ka Abah Dukun. Pamili taroskeun mah tangtos aya kateranganana. Nya naon asa nemehannya? Nyaan asa nemean. Di dieu aya nu kitu kasebat aya makhluk nu matak pikasieun. Kumaha katingal ku ibu wengi kamari teh? Moal ejami nu barang simpen mah kitu di dieu. Bari eta barang teh kengi ngagasab ti hiji jalmi nu tos semaot. Pami kitu mah urang milarian bumi sewaan atuh Kang. Urang ngalih ti dieu, da aya di dieu wae mah bilih eta makhluk datang deui. Ayo ke nganiaya kanu aya di dieu. Nu kitu dilawan mah sanes lawan-lawaneun teu saperos jalmi biasa. Itu mah kasabatna ge bangsa dedemat dedemit jurig tiasa ngaleungit, ceuk Marwati. Boga timuru yen di imahna aya jelma anu barang simpen tur akhirna ngajakan pindah sabab ngarasa sieun cilaka. Nya lamun tepat teh mah timuruna Marwati tepat oge da puguh salakina boga sisimpenan perhiasan lada ngagali nu disebutkeun harta waris ti hiji mayit. Nya eta pangna ka ngahuleng teh. Keur mikiran kudu ka mana pikeun pitu ieu pindahna wat. Leheung lamun di dieu aya nu rek nyewakeun imah mah. Kumaha pemiliaran di kota Kang? Manawi di kota aya sewaan bumi. Sabios sakamareun oge supados aya kang monok we. Ari kitu mah gaduh sewaan di kota ku akang mah kakangna mah repot-repot teuing mula ieu. Ungsa mohon wah uwi. Tapi keuneulah urang tunggu we sapeuting dua peuting mah wat. Lamun di dieu aya keneh dedengean nu teu puguh jirimna atawa aya di makhluk kitu, teu naon pindah we ka kota ge. Ngan ieu jeung apa kumaha narek tetep we di dieu? Kapan ibu ge bade milarian sewaan bumi, Kang? Mun ka bade di mana? Temal Marwati bari turun tina ranjang tuluy nutupkeun jandela kaca. Dari jandela nu luar mah geus ditutupkeun, gek diuk deui sisi ranjang. Ari kahayang akang mah ibu jeung apa mah tong make pindah geus we cicing di dieu. Sabab lebar ku imah pada ninggalkeun mah bisi ngruksak. Saleuheung lamun aya nu daek nyicingan di dieu, boh ku nu rek nyewa, boh ku nita dicicingan ku tatangga. Imah mah dikosongkeun teh komo bari eueuh nu ngurus, kana pasti ruksakna. Genteng bocor mulai nu ngomekeun sajabati kitu kana pasti belebuk, pinuh ku kakebul. Saorana ari aya nu ngeusian mah atawa nu nungguan, kaurus moal belebuk teuing. Lamun Wati teu keukeuh hayang pindah mah, keur akang ge geus betah cicing di dieu, ngan Wati keukeuh wae hayang pindah. Ceuk Den Joni majah teh betah ngan hanyaka nu jadi pamajikan hayang pindah. Padahal manehna ge hate leutikna mah hayang ngejat, sabab ngarasa sieun ngan era pok. Ceuk basa kiwari teh mah gengsi. Nu kieu ye ngendag-ngendag bari mulungan teh. Nu kieu namina ngendag-ngendag bari mulungan teh. Mun upami numutkeun pangabetah mah abdi ge betah komo tempatnya lira. Nanging ari kayaan kieu mah bari unggal wengi diudag-udag ku kasieun sareng kakeueung. Nya kapaksa we dikantunkeun. Lebar kana tempat mah lebar kana jiwa, Kang. Cobi we emutkeun lebar kana tempat, lebar kana jiwa. Tembal Marwati tetep hayang pindah tempat. Nya urang tunggu we sapeuting atawa dua peuting mah atuh.
lamun aya keneh dedengean nu teu pararuguh atawa kawenehan ningali makhluk nu matak pikasieun kakara urang pindah ongkoan abah dukun geus nyarita ka akang lamun aya deui makhluk kitu gancang bebeja ka abah dukun kumanehna rek dikerasan lamun dikerasan teh mah ceuk Den Joni kojeng ka ngalengkah nyelotkeun panto geus kitu mah goloyoh ngedeng ngareneng jeung Marwati pamajikanana anu geus miheulaan ngedeng nu teu kungsi 5 menit reup sarare. Memang dina peuting harita eueuh dedengean anu ngadatangkeun pikasieun atawa pikakeungeun estu jempling matak tenang matak tali brasare. Ari lintang ti sora sasato anu biasa liar ti peuting mah atudang daunan ting korosak ting keresek lir jelema nu keur ting harewos kasirigu hiliwirna angin peuting. Kalan-kalan anjing ngagogog kitu ge ti jauhna teu lila jep anjing nu ngagogog jempe. Isukna sabadareng seti carai tur geus meresan tempat sare. Marwati kaluar ti kamar tuluy nyician cai kopi keur nu jadi salaki jeung nu jadi bapa kalawan harita keneh geus dianteurkeun ka patengahan gero Marwati ngagero pasuganda bapana nu keur di teras. Pak, apa? Aya naon wat? Ieu cai bilih ka Bujang Tiis. Kadiekeun wat. Apa keur moyankeun suku sugan ulah caranggel deui? Cek pasugana koloyong Marwati kaluar ngantirkeun cai kopi kalawan pokna. Ari si ibu keur naon atuh? Nyician cai kuati. Ibu nuju ngahanetkeun sangu, tembal Marwati bari nuna cai dina meja marmer. Ari Joni geus udang. Parantos nuju meresan di kamar. Moal waka digawe cenah. Duh katupa jalaran teu sasauran. Tembal Marwati aritas nyarita kitu torojo Den Joni norojol. Para mitra barang nyi Marwati tas nyarita atu torojo Den Joni norojol. Atu Marwati pokna deui nyarita, "Tah geuning Kang Joni." Naon wat? Den Joni ngareret ka pasuganda nu keur ngocekeun cai. "Ieu apa naroskeun Akang?" Begitu pekreuseun naon, Pak? Den Joni nanya tuluy diuk. Eta nanyakeun Joni kawati, ceuk apa teh ari Joni moal waka digawe? Manuwita aya pamangan mah pageto pa dinten Salasa abdi bade ka kota deui. Kawitna bade enjing mung bade nepangan heula pun adi tos lami henteu patepang. Tema Den Joni bari ngareret ka Marwati mairan cai kopi. Kapan ti heula ceuk Joni? Geus maot lain direweg ku ajag bodas teh. Samala pakaian ge kapanggih ku Joni jeung ku Sinyo Pedrik. Bari pakaianana rarawek jeung pinuh ku getih. Maot tiroga halak wajag bodas pun adi nu bungsu muh nyani. Yang pun adi hiji deui Nyi Saripah teh. Oi nya, Saripah nu kawin ka Tuan Van Bosman teh. Nu nikah ka Tuan Van Bosman. Tema Den Joni torojol, Ibu Cacih norojol kalawananya. Saha nu rek ka Tuan Van Bosman teh apana? Iya Joni, cenah marek nepungan Saripah. Iraha Jang Joni? Ibu Cacih ngareret ka Den Joni. Enjing Bu, jalaran tos salami teu patepang. Rek jeung Wati. Moal abdi we, Wati mah bilih capek jalaran ayeuna teh. Rompok Saripah teh tebih caket katangsi. Sareng eta maksudna ka ditu teh bade ngabantun perhiasan bagian ti abdi ditinggal ti pun biang. Dan perhiasan bagian abdi dititipkeun di anjeunna. Kutan aya titipan barang tineng ipah teh Joninya. Nah, atulan dibawa ka dieu ai geus jadi hak Joni mah. Cek pasugana meuni hareupeut ari minantu nyaritakeun boga perhiasan mah. Nu hartina pasugana percayaeun kana caritaan Den Joni. Yen manehna boga bagian perhiasan ti tinggal ti indungna. Padahal perhiasan meunang ngabongkar. Lamun meunang maling teh mah saolah-olah perhiasan anu meunang maling ti hiji mayit. Atu Ibu Cacih mairan kana carita anu jadi salaki. Nya atu lain bawa Jang Joni, hayo ke leungit sanajan dititipkeun dinu jadi dulur oge. Manawi ku abdi bade dibantun oge enjing bilih ical Bu. Sabarahaeun jeung sabaraha gram Jang Joni? Ibu Cacih talete sedeng Marwati mah teu pipilueun nyarita. Duka sabaraha gram mah. Mung ngamun teu lepat mah aya kan 4 potongna Bu. Malawi aya mun teu lepat mah titipan bun biang teh aya eta panitih dinar kitu. Tema Den Joni. Padahal kabehna aya 6 potong. Nu 2 potong deui kumanehna rek dijual pikeun nyewa imah. Mokaha we 4 potong ge Jang Joni.
sapotongna aya kana 20 gram oge geus 80 gram. Tak geuning aya milik kuat teu kudu meuli da geus aya bagian ti Jang Joni cenah ditinggal ti ibuna. Ceuk Ibu Cacih bari ngiceupan ka Marwati. Bawa Kange abdi, bawa Kange saha Bu? Ceuk Marwati sedeng hatena mah. Ngerasa bunga ceuk pikirna moal keur saha deui. Ai lain keur manehna mah. Moal keur saha ari geus aya di dieu mah wat nya pasti keur wati. Tuh ceuk ibu ge teu salah tina taksiran. Ibu Cacih ngerasa bunga dumeh nu jadi anak. Rek dibandaan ku salakina kalawan Ibu Cacih ngalegot kana urusan nu sejen. Ai muhun apana ari abdi mah emut kana tarekah Mang Ibro. Nyaan wacis geuning Mang Ibro tiasaan narekahan tina perkawis aya makhluk nu teu puguh teh. Wengi tadi mah jempling teu nguping sora naon-naon cacakan abdi tos 10:11 teu acan monok oge. Panginten saur apana Mang Ibro teh ahli tukang ngusir bangsa makhluk nu teu pararuguh. Pokna Den Joni mairan kana caritaan Ibu Cacih. Da saleresna Bu, wengi tadi mah abdi ge teu nguping naon-naon. Atuh da Mang Ibro mah elmuna ge luhur ibuna. Nu matak apa mah moal aya karerepet teh, mun lamun aya karerepet tara muntang tulung kanu sejen iwati ka manehna. Satiap anu ieu kasaromahan sok ka manehna we muntang tulung teh. Geus puguh ngubaran budak anu cacingeun mah teu kudu dibawa ka dokter. Atawa ka bangsa abobat ka apotek. Jeung nu enteng dewe ubar budak cacingeun mah dibalur we ku siki gedang nganul anu ngora. Jeung akarna jeung dibere da eta lauk asin peda. Malah mah ta eta bangsa daun gedang teh dibikeun sina di dahar. Malah mah meueuh sakalian we dihijikeun. Tah mun kitu atuh daun gedang teh dihijikeun jeung bubur. Tah oge jeung siki peuteui selong kolot. Ukur nu kitu dibere ubarna ku Mang Ibro mah. Cek Pasuganda muji kana pangabisan Abah Dukun nu katelah Mang Ibro. Rupina para mitra kana kitu para wargi sadaya. Janten urusan cacingeun cenah. Eta para wargi sadaya daun gedang lah. Mangga dia ngolalab para wargi sadaya ngan ai barudak tara seneng kana lalab daun gedangnya. Campurkeun tah lalab daun gedang cenah supados ulah pait sareng daun sampe kitu waktos nyeupan teh para wargi. Ieu mah ye supados ulah pait cenah kitu campurkeun sareng daun sampe. Tanapi daun gedang atah nu ngora cenah sareng daun eta para mitra jamu mete dihijikeun. Aduh sugan mah. Mangga para mitra nyaan. Itos ngobrol kana tuangeun teh maklum urang mah nya. Urang Sunda tuh para wargi tara tebih tina lalab urang Sunda mah. Aduh bari paosna ge tara tebih tina lalab. Mawa we cenah samel cenah kaditu ulin ka kebon gitu. Geus lalabna waras aya di kebon. Aduh mangga urang teraskeun. Harita para mitra anu mulia Joni nyarita deui. Nya mudah-mudahan atuh di dieu ulah aya naon-naon Pak. Saur anjeunna ge upami aya deui ka kupingan nu teu puguh jirimna, tanami ningal deui makhluk anu teu puguh wartosna. Mun maksud teh anu teu puguh wartosan anjeunna kitu maksud teh. Nya teang deui we manehna yaitu ieu mah. Nu matak geus lah. Tong make hayang parina sagala da moal aya naon-naon ayeuna mah. Kadar eta aya dedengian wungkul, apa ge sanggup ning hareupanana sabab apa ge lamun hade dicaritakeun mah. Geus dibere panolakna pikeun nyingkahan makhluk jahat atau makhluk manusia nu rek nyieun hianat ka apa. Dicaritakeun sote ayeuna we kanu jadi kulawarga dari kabatur mah moal dicaritakeun bisi majarkeun apa agul ku payung butut. Lain heureuy apa mah lamun aya manusia rek nyieun kahianatan ka apa. Leuwih ti heula diberesan nyawana ku apa. Cek Pasugana nyebutkeun sanggup pikeun nying hareupan lamun aya dedengian nu teu puguh jirimna. Tur ngakukeun boga ilmu panolak bangsa siluman nu teu paruguh model jurig atawa dedemit, kitu deui lamun aya manusia nu rek khianat ka manehna. Para mitra pamiarsa, Pasuganda nyebutkeun sanggup pikeun nying hareupan lamun aya dedengian nu teu puguh jirimna. Tur ngakukeun boga ilmu panolak bangsa makhluk nu teu puguh. Samode jurig atawa dedemit kitu deui lamun aya manusia nu rek khianat ka manehna. Dukanya kungsi dibere ilmu ku Mang Ibro duka ukur caritaan bungkul sangkan kapi andal kunu jadi kulawarga. Babakuna mah kunu jadi minantu. Aya apana sok atuh tuang heula sareng Joni kapan bade ngagaleuh ieu kaos galeuh kaos sanes?
Sok atujon urang dahar bareng jeung apa? Mangapa ti payun ke abdi mah teu acan hoyong? Tema Den Joni. Koloyong pasugana jeung Ibu Cacih ka jararo rek dalahar. Ari Den Joni jeung Marwati harita arulin ka jalan, rek mangmelikeun kaos keur pasugana. Kapercayaan pasugana jeung kulawarga terhadap kadukun Mang Ibro beuki yakin tur dianggap wacis sabab geus aya kana 4 peutingna. Di imah pasugana eueuh dedengean naon-naon nu nimulkeun kakeueung atawa kasieun. Samodel nu ka tukang-tukang estu jempling ngajadikeun katenangan kana hate. Atuh ku dasar kitu, Den Joni dina hiji poe indit nyaritana marek nyokot perhiasan titinggal indungna nu dipihapekeun ka adina katelah Saripa. Sanggeus balik deui ka imah perhiasan diserenkeun ka Marwati pamajikanana 3 potong. Nu sapotong deui ali golong nu beratna 5 gram dibikeun ka Ibu Cacih mitohana. Puguh we. Keur pasugana jeung pamajikanana timbul percaya ka Den Joni, bener-bener mikanya kanu jadi pamajikan. Tapi keur Marwati sakitu diserenan perhiasan aya kana 3 potongna, teu daekeun make maja teh hariwang lamun beurang peuting mamake perhiasan. Nu disebutkeun hariwang sok sieun kanyahoan ku jalma jahat samodel ku garong atawa bangsa. Ibu Cacih mah harita dibere alih harita keneh terus dipake. Ongko hancek nu jadi salaki kudu ditarimakeun. Pasugana mah ngan dibere duit 5 perak. Dan nyakitu keur pasugana geus bungah kalawan ditarimakeun kanyaah ti nu jadi minantu. Dina hiji poe pasosore harita teh nu kira-kira jam 4 pasugana indit rek ngirimkeun samping sarung keur abah duku nyaeta Mang Ibro. Eta samping sarung meunang mangmeulikeun Den Joni. Ti ditu nama aya karumasaan dumeh di imah geus aya kana samingguna jempling. Tara aya dedengean nu ngadatangkeun pika keueungeun atawa pika sieun. Harita pasuganda indit ti imah make mawa bedog sagala katutupan ku baju kampret. Ongkohan ku Den Joni kudu mamawa bedog sabab hariwang. Ku pajamanan harita kaunga pilemburan geus harengheng loba bangsa karaman. Samalah kasarakan pasugana oge geus katincak ku bangsa karaman boh ku garong ku bangsa Goromolan. Kira-kira saparapat jam lilana pasugana ini ti imah, Den Joni ini dadakuna kanu jadi pamajikan jang ke Ibu Cacih mah rek meuli roko ka jalan. Tapi nya buktina manyusul pasugana mitohana. Atuh Den Joni dina leumpangna bangun rusuh naker. Duka nyusul hayang milu ka abah dukun duka ngarasa hariwang ingis di jalan Pasampangan tepung jeung bangsa Karaman. Dikersakeun ari tepi ka hiji tempat nu jarang aya jalma. Pasugana kasusul kalawan ku Den Joni digegero. Pak, antosan pak. Reg pasugana ngarandeg tuluy ngalieu. Geuning Joni, reka mana? Ceuk pasuganda bari neuteub kana beungeut Den Joni. Manawi abdi tadi piwarang ku ibu nyerangan apa? Saurna teh hariwang jalaran pijamanan nuju genting. Nami abdi tepang sareng 5 urang jalma. Istri pamegat lalumpatan saurna teh lemburna wengi tadi kadongkapan ku Goromolaan. Seueur bumi nu didurukan, Pak. Paingan saja jalan meni asa jempling, Jon. Samalah tadi nama apa teh pikiran rek balik deui men tadi anteur ku Joni. Kabeneran Joni nyusul. Syukur we rek marengan ka Mang Ibro mah. Yu atuh bising kaburu-burit. Ceuk pasugana. Percayaeun kana omongan Den Joni. Tur ngarasa atoh dumeh nu jadi minantu aya kanyaahna. Make daek marengan jeung katingalina teh teu riuk-riuk nu ngabohong. Rupi bedog dicanak, Pak. Den Joni nanyakeun bedog. Komo we dibawa mah. Ongkohan ku Joni dititah mawa bedog. Bising aya naon-naon di jalan Pasampangan. Temal pasuganda para mitra sadaya. Atuh sajelasna samalah harita nemongkeun bedog nu katutupan ku baju kampret. Cobi atuh ku abdi urang bantun, Pak. Keun bae ku bapa we da teu ridu jeung buni ongko. Katutupan ku kampret. Ari kitu kunaon make hayang mawa bedog sagala? Ceuk pasuganda. Jadi kapapanjangan sedang ini ti imah rurusuhan sieun kaburitan bali. Leres ai teu katawis teh nanging bilih tepang sareng jalmi jahat supados abdi gampil ngayakeun perlawanan. Ongko apa mah sanos teu barang canak pakarang oge. Paros kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangweruh. Ti ieu ti Abah Ibro. Saurana we anu kagungan ilmu mah teu sabros abdi kasebat jalmi bolostrong. Tema Den Joni. Atuh pasugana seuri kalawan pokna. Hehehehe. Joni mah bisa majah teh apa geus kapatri ku pangarti, kasipuh ku pangaweruh.
Atuh ya bawa ku Joni, cek Pasuganda. Masrahkeun bedog kalawan ku Joni dirawatan tuluy diselapkeun jeroeun bajuna. Geus kitu maleos ari nit Pasuganda diiringkeun ku Joni. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga Pasuganda masrahkeun bedog kalawan ku Joni dirawatan. Tur diselapkeun jeroeun bajuna geus kitu maleos ari nit. Pasuganda diiringkeun ku Joni sajeroning keur ngiringkeun teh den Joni gegerendengan jeroeun dadana. Rasakeun sia. Suganda, ulah ngarepkeun sia bisa balik deui ka imah diberesan nyawa si laing ku dewek. Bongan basa dewek anyaran datang aya basa nu caritaan si laing. Nu peureus karasana kana batin dewek. Ari kana rejekina meuni hejo kalawan ngadak-ngadak bager ka dewek. Tapi lamun dewek teu kadeuleu mawa rejeki kawasna dewek ditalapung bener-bener ku si laing. Kitu gerendengna den Joni bari ku siwal ngodok perah bedog. Barang rek dilugas Pasuganda ngalieu kalawan pokna. Ari keur Mang Ibro teh sarunggungku Jon moal jeung duit. Kayang apa mah berewe kajen sasen sapeser keur meuli-meuli bako atuh. Mangawe ke ku abdi dipasikeun ka ngagale bako mah. Temba den Joni tuluy lempang deui. Barang tepi ka hiji tempat anu leuwih tiiseun. Tur palebah para mitra sadaya dinya. Aya susukan tur tempatna suni. Joni karanjingan ku setan ida jilatna tuloh. Manehna ngalugas bedog kalawan teu tata pasini deui kecek punuk Pasuganda dikadek ti tukang. Aduh! Pasuganda ngagoak kalawan ngrejet. Gilak malik breh katingali aden Joni nyanyekel bedog. Sakitu punuk geus gudawa ngepkeur Pasuganda para mitra. Make aya niat rek ngarontok oro kaya. Joni beuki garang nimpah deui beungeut Pasuganda dayagdag. Pasuganda ngagadayagdag ngagedebut rubuh. Nyaan eta ngaran Joni dina ieu carita kalapna teh harita Suganda dipencit nepi ka beuheungna ampir sapa. Segor-segor Pasuganda sasegor. Teu beda ti domba atawa muning dipencit sasegor. Nu teu kungsi samenit geus eueuh nyawaan. Lung bedog dialungkeun ka susukan. Atuh leungeun nu pinuh ku getih gancang di kumah dina susukan. Red Joni ngareret kana layon Suganda. Katingali panona beuntak. Geus kitu mah den Joni gagancangan balik deui ka imah. Sabab sieun tepung jeung nu ngaliwat. Tapi dikersakeun. Di jalan para mitra teu papangi pisan jeung nu ngaliwat. Sadatangna ka imah Joni nanyakeun ka Marwati pamajikanna nu tas ticai. Waktosna see.